Bismillah abdi ngawitan sugrining puji sebutan hak Allah nu ngarawatan rahmat salam kapanutan. Ieu maksad nu dipedar riwayat Nabi Al-Mukhtar Rasul panutup kawentar Muhammad Habibul Ghaffar. Tipayun bade nerangkeun nasabna diperelekeun nu wajib dikanyahokeun ku umatna nu ngimankeun. Ramana Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab Ibnu Qusay putra Kilab. Ibuna Siti Aminah putra Wahab deheus keneh bin Abdi Manab bin Juhroh putra Kilab nu cikeneh. Putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nadhar putra Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah ibnu Ilyas putra Mudhar putra Nizar putra Ma'ad bin Adnan teras Ibrahim. Dibabarkeun di Mekah wangi Senin taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 bulan Masehina puguh April tanggal 20 tahun ageh henteu 570. Rama Kangjeng Nabi ngantunkeun waktos Nabi dibobotkeun diabwa kacarioskeun nya di dinya dimakamkeun. Nu ngurusan murang kali kawit ku Siti Aminah ku Suwaibah Alamsyah teras ku Siti Halimah. Dina yuswa 5 tahun sareng yuswa 6 tahun aya di pangkon ibuna dicandak jarah lajengna ka Madinah dicandakna Bani Nazar karuhuna ti jihad ramana sabna bari nadran karamana. Kenging sasasih lamina disambut kabina-bina ku sadaya pamilina pada ngaraos rugina. Cap dina waktos mulang di abwa ibuna lanjung teras anjeuna dipayang dilandongan digugulung. Namung panyawatna parah teu aya pisan sudana malah dugi ka ajalna ibuna pupus di dinya. Kangjeng Nabi teu aya ibuna nalangsa ka bina-bina ramati payun ngantuna tambih ku ibu ayeuna. Dawuhan Ummu Aiman amatna nu banget heman mangga ujang disarengan mulih ka eyang nepangan. Abdul Muttalib kagagas sumping putuna ngahelas Kangjeng Nabi dirangkul teras bari murubut citangis. Calikna di Kangjeng eyang 2 tahun kirang langkung kalayan qadar yang agung teras pupus Kangjeng eyang. Harita Nabi yuswana nuju 8 tahuna nya dirawat ku uwana Abu Thalib kakasihna. Ari kaayaan sepuhnya kaetang kirang mampu pikeun ngabantuan sepuh Kangjeng Nabi ngadon buburu
Nabi ayeuna di uwa tepisan aya kuciwa barang geus ampir sawawa 12 tahun yuswa ku uwa dicandak dagang ka negeri Syam dayeuh anggang di palebah tanah Busra katinggal ku Bukhairo hiji pandita Nasoro elmuna seueur tur jero ku anjeunna sidik atra cicirena bikatara teras anjeunana sehat aranjeun dagang tong kebat di jidan loba nu megat nu khianat maksud jahat Abu Tholib enggal mangkat bener eta teh mufakat ka Mekah mulihna kebat berkah di jalan salamet adat istiadat kangjeng unggal saat lucu majeng tarasungkan talang tulung suma wonten kanu bingung sareng tarawu maragung nyebat lapar komo pantrang tebitina linyok bohong banget isin kuyang agung adegna salira necis cahyana gumilang manis damis nalir kembang eros waosna bodas ngaberes